Naon? Sia ge hina kai. Standar. Ya. Kieu banget aing teh pambaran Gusti Allah sia teh. Hayang diwelkeun ku aing. Awas sia mun sakali-kali deui wawanianan ka aing nyebut banget aing standar, diwelkeun ku aing teh. Bye. Aduh, kunaon bah? Aduh, batu aja teh standar bah. Hah? Standar kami kena. Sia geus kahina deui ka aing. Astagfirullahaladzim. Standar. Hah? Ah, ai abah itu tadi standar. Ngomong atuh tadi standar gajaan. Abah mah tadi genan kalah kena ieu. Aing jadi gak bisa teh. Tadi standar. Aduh panangan aing. Iya, Ayo mah standar. Iya, Ayo bah standar. Iya itu lu kan. Iya. Yes. Kena ring, terus di mana? Kagak. Adur. Kumaha aja ka dieu? Aja. Naon tara-tara ulin ka dieu? Yo. Wayahna nyelang heula duit 200. Duit ki 200 keke dibalikeun deui mah lila paling 2 poe. anjing geus genan lila dibayaranna teh. Tulungan wayahna pira kapren atuh. Kapren. Eueuh ki egen 100. 100. Aduh, aing teh da butuhna mah 200 ieu teh. Tapi geus kajen lah. Bae 100. Tapi bayarna mah lila. Tenang. Aingna butuh. Tah, 100 duit aing genan. Berarti angker kurang 100-nya. Kurang 100 kumaha ki? Pan geus teh urang boga dengan 100. Pan urang teh butuhna 200, saya teh kan nyimponan 100 ya, berarti 100 deui. Jadi urang hutang ka aki 100 gitu. Geus lah urang wayahna dibawa nya. Karena 100 deui ulah lila euy. Nya. Kira-kira aing pusing itu apa kumaha? Aing kira jadi liar kieu nginjem duit ka si aki. Anjing. Lah, nyawa pusing ah. Mana wae ang sila teh ka dia. Dolan bae lah, umeti. Urip ieu sejaman di sini kayaknya susah temen ya. Hah? Bang, Gue liat duit terima naon, Bang? angel temen. Cicing kana naon ya? Ngomong naon ya? Gue liat duit 3 juta sedina ge angel temen sekitar geuning ya. Bodoh amat nanti aing naon di mana ya? kenal dia. Iya, aya babaturannya di Jawa Ya ya. di ukur ya. Ki siapa ge? Hah? Ki siapa? Teman. Babaturan. Oh, Babaturan. babaturan berarti kalau di Jawa mah teman ya. Heeh. Oh, Teman. iya. Ki ceritanya lagi di sini siapa ge? Honor, urang teh ka dieu teh butuh kai ya. Pernah urang pilih ka dia aing loba kaina Honor. Tah nu aing kai kabeh tuh, palat nu kadit nu aing ya mah kai nu urang. Tapi ya kebon Maknur benar. Lain bapak. Nu aing anu bapak sakalian geus diwariskeun ka aing ya mah kebon oge. Urusan Ki si Cece lagi ngomong opo, ki orang gede temen ya. Yo cicing heula. Ieu teh kai nu urang, ieu teh dijual heug wae butuh mah maneh heug sok beuli. Kudu sabaraha kieu. 70 100 top aing mah. Dijual kabeh. Heeh, top borong ku maneh. Geus ku aing diborong we heuh. Gak ngerti. Hah? Pusing. Pusing kenapa? Ngomong opo sih ngomong opo. Naon? Ngomong opo di kadek ngomong opo Miki. Ngajual kai. Kai tangkal. Kai kanjeng. Kai tangkal sengon. Oh iya bit Aldi. Heeh, Albi Geus sengon. Honor. Jadi kieu kudu sabaraha kabehna sok nutuhna. 70 100 kok ku aing dijual. 70 100 nya sabaraha? 3 juta sama belegu. Oh, heeh. Duitna kumaha ya? Tah, seberapa kumaha? Ari TF heug aing mah rek. TP nya? Hah? TP nya? Sok, kana nomor dana nu aing mah biasa. Heeh. Nomor dana urang mah biasa anu 747 eta. Heeh. Tah, 3 juta. Cicreng heeh. Nuhun. Wae diilikan kaina ya. Oh, sok we tap. Tuh pokona parat mendikan ka hanjuang tuh itu tuh. Eta batasna eta. Nepi ka handap. Oh, eta. Oh. Eta mimiti belakang tah. Heeh, siap. Ya mah urang mah ngopi. Hah? Jika ada duit Aldi. Heeh. Ya berarti ada uang dengar. Ada. Wah, mantap ya. Ngopi. Ayo ngopi yuk. Oke. Ayo ngopi. Urang diilikan heula ya. Sok urang ngopi ya, jeung bawa Iya, siap, nuhun. Wah, lumayan. Ya duitun gede ieu mah euy. Nah itu jalma kekerawe naonnya bahkan kayak aingnya. Yang ya kenaon Bah, kenaon mana isukan bantuan war kai, Bah. kai naon Kai ieu urang-urang meuli kai ti Mang Nur ya, Bah. ih urang mau ngajual kai ieu teh kebon urang kabeh ge Kebon awah kumaha? Pajak Mang Nur cenah warisan. kamari teh aing teh meminta duit hayang mobil geus dibere ayeuna ngajual kai deui Bieu Mang Nur ngomong ka uing. Ieu warisan cenah ti bapak urang. acan aing man cenah uras maris tuh kok weh kok kudu itu aing kok begitu Wah,
Rok urang si duitan jabeningan bah. Orang mah teh nyawana naon, moal karep teh ngamana urusanna jeung si Nur. Anjir, ya mang Nur ke aing geus ngabohong deui wae. Telepon panggih ku aing eurat geura. Siapa dah haleun? Buka duit 5.000. Mau bikin cilok. Siap, sinana daun lah. Biasa. Si goblok mere duit kan goceng. Oh aing ge hayang. Cilok. Sabaraha heuh dak detik? Is, jangan pengen lakukan dak detik paman. Aku sudah buang. Hop. Sabaraha heuh teh? Tapi itu aya uang tik. Mau jadi mah lah. Goblok. Sabaraha nunggu setep dak detik. Beli aing becengan. Siap. Mana? Mang, diantarkan ka ditu teh nya. Siap, siap. Aduh, ini mana gitu Mang Sidik euy. Udah aing lapar ieu teh. Bae lah. Bukan mere duit napas pasan goceng pisan. Mau aing lapar ieu. Siap, siap Mang. Aduh. Nuhun ya. Anjir. Baga, Cil. Bahagia tuh. Anjir, eta dicungikna. Cil. Iya. Maneh. Minta tuh aing. Anjir. Ya, aing minta. Ulah. Udah ieu mah serangan euy. Masih belum Mang Didis. Nah, kasih urang we. Ulah. Kasih urang. Mang Didis. Eta tong dibawa. Aduh. Iya tuh iya Cil. Wah, curi ka tuh. Ya, ulah baca ka Mang Sidik ka. Poe di heureuy ya. Aman lah. Yuk, Pak.